Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu encing Adnan dongeng. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng sim kuring encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu mantun carios jejer awi pasaran anyar anu nincak kana seri kaopat. Nanging sate acana urang ngalajengkeun kana maoskeunana ieu carita langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun mangrebu nuhun ka para saderek sadayana anu kantos subscribe, like, komen, oge kersa ngabagikeun ka dulur batur boh nu di lembur nu di kota di mana wae ayana kana konten anu tos disayogikeun di ieu channel. Nyaku kituna ieu carita teh mangrupikeun carita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang pikeun hiburan dina maturan sepi nyaeta dina wayahna urang sadaya istirahat. Kituna oge sim kuring nyuhun di hapunten kana sabudaya kalepatan boh bilih aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina oge masih kirang sampurnana dina undak usuk bahasa Sunda. Nyaku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae ieu dongeng kalawan cariosna jejer awi pasaran anyar seri kaopat. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, sakedik urang ulas heula tembalna Kang Jajang kajaka anu kongsi kapegat dina seri katilunya para mitra. Sok Jak, paling 2 jam deui mulang ngaroh ulah buri teuing nepi lembur. Nya di dieu we akang mangantosanana ya. Tembal Kang Jajang nu masih keneh ngopi jeung ngawaspadaan barangna di mobil nu diparkir di pinggir jalan para mitra. Harita si Jaka jeung Ijang langsung muru ka jalan nu ditujuna. Gancangna carita Ijang jeung Jaka geus nepi oge. Kaleresan dina harita aya Mang Juju anu salaku panitia umum nuju ngatur kana jalana cai nyaeta pikeun ngocor lancarna cai balong paranti panguseupan umum para mitra. Jang, cobi naros ka bapak itu. Tuh, anu nuju ngomehan cai. Sugan jeung sugan anjeunna terangeun atuh. Panguseupan kuat luas kieu nya Jang. Pantes we ajang bergengsi teh diayakeun dina ieu. Urang mah salut ieu ka ieu tempat euy. Pantes kitu. Mun nya ieu sayembara teh di dieu ayana mah. Hegar kieu. Beja Jaka ka Ijang bari ngaraos ka si mana ku luasna balong nu dijadikeun lahan sayembara engke para mitra. Ayo atuh duaan Jak, era urangna euy. Hayu Jak, ajak Ijang bari narik kana pananganna Jaka teras muru ka Mang Juju. Punten Pak, ngiring naros. Kocap Ijang bari pinuh ku tata krama ka kolot para mitra. Awakna mungkukeun maneh bari nunduk ka handap ngagambarkeun ngahormatkeun langkung sepuh. Mangka Ujang, mangka. Naros naon Jang? Bari ngiring sayembara tapi kumaha Ujang teh? Waler Mang Juju bari teu acan ditaros oge malah malik naros heula ka Ijang jeung Jaka. Sumuhun Pak. Abdi sareng rencangan ka dieu teh daya sanes bade naros perkawis eta. Laresna mah sayembara nguseup Pak.
utami nama palai terang iraha sareng naon wae syaratna. Tembal Jaka miheulaan Ijang nu satadina bade naros ti heula ka Mang Juju para mitra. Harita Mang Juju si banyo tina kokotorna anu narempel kana leungeunna nu kantos ngatur pangocoran aliran mijahna cai balong nyaeta ti balong hiji ka balong anu sanesna. Oh kitu. Kalaresan amang oge panitia umum kana program sayembara nguseup engke teh ieu teh Jang. Janten kieu Jang. Peserta kawates ukur 100 jalmi. Kalaresan tos dibuka pendaftaran ti poe kamari. Nembe lebet 88 jalmi. Tah, kirang 2 jalmi deui masih kosong. Upami Ujang palai ngiringan, mangga kantun ngeusi wae formulir pendaftaranana. Teu aya biaya alias gratis. Teu aya peraturan khusus dina perkawis ieu sabab ieu mutlak dina acara milang kalaku Sopandi anu janten juragan pangbeungharna di Kalurahan Pasar Bumbung ieu teh Jang. Wartos Mang Juju para mitra, Kajaka jeung Ijang anu kaleresan kenging milik nu tinggal aranjeuna pisan daftar harita teh langsung ditutup kana wates peserta sayembara. Atuh kaleresan Pak, pami kitu mah ayeuna we kami bade daftar. Dupi iraha waktu sayembarana teh dikawitanana Pak. Sareng kumaha syarat pikeun ngaingkeun kajuaraanana teh. Kocap Ijang bari langsung wae nyuhun ditampi pikeun saenggal ngeusi formulir pendaftaran sayembara nguseup ka Mang Juju para mitra. Mohon Mang, pami sayogi ayeuna formulir nama kami ngeusi we ayeuna atuhnya. Tong dingkengke lah bisi kabur ku batur Mang. Tutur Jaka ngiring milu nyuhunkeun formulir pendaftaran ka Mang Juju. Anu harita sami sareng lempang ke arah gubuk paranti panitia para mitra. Mangga Jang, mangga. Ta isi formulirna nya. Kateranganana ti lembur mana sareng ditawis ya di luhur matrai ta supadosa. Ke kamangkeun. Tah ieu kupon maraneh mun engke dina waktosna kedah dibantun. Teu ngabantun ieu boh leungit atanapi kumaha dianggap gugur pokona mah. Waktos lomba oge diayakeunana di akhir sasi payun tanggal 30 poe Minggu. Mulai jam 12 siang nepi ka jam 5 sonten. Hadiah dipasihan langsung kangge juara kahiji keng 500 juta, juara 2 250 juta, juara 3 ukur 50 juta. Tah ieu mah sayembara kota namina ge kelas bergengsi nya. Kukituna sing kuat-kuat doana supados kenging Jang. Mang Juju harita ngajelaskeun sapalihna katerangan anu dibarengan ku ngantosanana Ijang sareng Jaka ngeusi formulir para mitra. Mang, dupi juara kahiji mun kenging lauk seueur atanapi kumaha ieu teh Mang? Taros Ijang nu masih ngaraos teu acan tuntas ngadangu panjelasan kana kajuaraan teh para mitra. Oh sumohon. Amang poho ngajelaskeunana ieu teh Ujang. Aya 3 lauk ti bangsa lauk lele jumbo teh. Hiji beratna 7 kilo, 2 beratna 5 kilo, 3 beratna 3 kilo, sejena lauk gabus. Tah saha nu meunangkeun nu panggedena janten juara hiji, nu kadua nya janten juara 2, nu 3 kilo janten juara ka-3. Kitu nya Ujang. Kocap Mang Juju para mitra anu tos jelas ngajelaskeun sadayana. Ah kitu mah katos atuh Mang ku kami. Tembal Jaka nu disusul Ijang numpukeun formulir nu dipasihan ka Mang Juju harita. Oge kitu Mang Juju oge ngawalerna para mitra. Sumuhun Jang, sumuhun kitu we jelas namanya. Janten diantos kasumpinganana ulah nepi teu datangnya, rugi teu datang mah. Tembal deui Mang Juju bari meresan kertas pendaftaran ti Jaka jeung Ijang nu diampihan tumukan buku panitia para mitra. Nya pami kitu mah kami pamit heula nya Mang. Hatur nuhun sateacana Mang. Pamugi lancar dina waktosna lah. Mangga Mang. Assalamualaikum. Kocap Jaka ka Mang Juju nu disusul tutur salam pamitna oge ku Ijang. Ka Mang Juju pikeun balik deui ka pasar nimuan Kakang Jajang anu tos ngantosan para mitra.
Para mitra kaum dangu, teu dicatur di jalana. Singkat cerita harita geus datang di wanci sareupna, balebat di awur langit ngasiak leungit muruka poek. Sakapeung sato kelong jeung jangkrik lembur mulai pada nandakeun kayaanana nu dipindingan ku gandengna sora tongeret sawah para mitra. Ijang jeung Jaka harita dicaturkeun geus di imahna masing-masing. Kaleresan nirutmi oge nuju simpuh di baluh muken nu masih di hamparan sajadah beureum. Nu kahartos bari nungguan tegep asupna wayahan magrib nirutmi ngawirid alit sakumaha biasa. Ijang anu tos disarung nu oge dina kayan suci pedah masih gaduh wudu, calik di tepas hareup bari mandang ke arah sawah. Baranang lampu tatangga lembur mulai katawis dina sorot socana. Saluluput poekna gunung cumuru ngiap ngaleungit ku munjukna waktos harita. Disadarkeun kana cepilna nu kadang bararudak leutik nu keur pupujian di masjid kulon janten tetenger mun dina ayana engke sora adzan di waktos magrib. Harita Ijang gunem pikir sosoranganan para mitra. Nya pamugi we aya milik nangke dina ngiringan lomba, tapi ngeunaan perkawis jejerna kumaha nya? Engke lah bade ngobrol we deui sareng emak. Kunem Ijang bari mikiran karena perkawis jejer para mitra. Para sadere kaum dangu, dina mangsa poek peuting harita urang alih gagantian carita nu dikocapkeun di lembur wangsit. Nyaeta hiji lembur nu kaeusi ku masyarakat makmur, wargina pada cukup dina materi jeung pangkatna nu dicarioskeun ngalaman hirup ku warna kota para mitra. Saha nu agul dunya bakal dipiserab ku wargi-wargina di ditu. Kaleresan atuh dina harita Pakoswa jeung Nyai Karmi nuju ngabuleud ambek nu teu kapalang ka anakna nyaeta Yusti jenenganana para mitra. Bisana ambek gede teu kapalang wirang. Nyaeta peda Yusti teh nuju ngandung dina kayaan 2 sasih jalan ku hiji budak ngora batur deket sakolana. Kaleresan Yusti harita tinepatan oge kana yuswa 20 tahun jalan para mitra. Nu ninggalkeun teu daek tanggung jawab ku geus nitipan budak dina rahimna Yusti nyaeta si Darwo budak lembur Cipuluk anakna juragan Gosam. Ngaraos laku lampah nu kantos salah dugi kasih jabang nu janten korban. Yusti nyuhun pangapunten ka sareng bapa manawi ngajantenkeun kadudukan kaluargi ageng bapa janten soreng ku sagalana peda salahna pilapa Yusti. Geuning leres lalaki teh ukur amis ucapanana, loba reka godaanana ngan teu nyata sagala-galana. Pribahasa dikocapkeun amisna di bibir hungkul. Tapi nyamun Yusti kedah milih supados ngagugurkeun kana kandungan, wios kene Yusti milih nu sanesna pa. Darumaos jabang bayi mah teu aya salah, iwal kulaku lampah ibu ramana anu salah pa. Kocap Yusti dina kasedih nu nuju di alamanana para mitra. Harita balaka rasa indung sok sanaos katerjang lampah nu janten bingung. Ulah cirik di hareupeun bapa. Sabab bapa moal enyang ngadadak roba haluan kuningal nangka celak Cisoca anu ditembongkeun dina kayaan maneh ayeuna Yusti. Kawirang bapa sareng emak langkung pisan wirangna ting bating rasanya ningali maneh cirik balilihan kulaku lampah sorangan. Ulah ngomong dina ieu peuting maneh teu tiasa mantun dirwo ka hareup bapa sareng emak kuloba alasan itu jeung ieu. Sabab sidik pungkasna bapa eta si Darwo yakin teu daek tanggung jawab kana naon anu geus dilakukeunana ka maneh. Pokna Pakoswa nu sangat ambek para mitra dina ngomong ka anakna. Ududna nyantel dina padudan gading nu kasea beungeutna mah beureum nandakeun munjukna getih ka ubun-ubun ku banget nahan ka keheul. Nuhun bapa. Upami bapa kantos ngartos dina ayana yen Kang Dirwo teu aya di dieu, dume Yusti sonten teh tos dongkap ka ibu ramana. Nu teu dibejahkeun pisan di mana ayana Kang Dirwo kiwari pa.
ku bapa dipungkas kitu janten Yusti teh kedah panjang lebar pikeun ngajelaskeunana pami bapa tos ngertos. Nanging Yusti rumaos salah ka emak sareng bapa. Sakumaha salahna oge Yusti nyuhunkeun pangampurana. Ulah janten bendu oge ka tuang putra anu janten kandungan Yusti ayeuna pa. Ing srek tangisna Yusti para mitra nu bari menta panghampura indung Ramana karena sadaya kasalahan dirina anu geus kapalang pisan. Yusti, indung lain bendu nya. Lain tega. Kitu oge bapa istuning kami teh kacewa. Salaku kolot ngandelkeun ka percantenan hiji-hijina ka maneh salaku katurunan bapa sareng ibu hiji-hijina. Tina sadaya naon hayangna maneh ti kawit mobil duit jeung sajabina pikeun maneh nepi ka disakolakeun luhur nu bayarna teu umum caraning batur. Ibu jeung bapa tara aral jeung subaha Yusti. Nanging kami kacewa nalika ningal Yusti ku ayeuna katenger mantun si jabang bayi nu malah teu ditanggung jawaban ku Dirwo. Nyaeta salaku bapana. Atanapi lalaki nu geus ngaruksak harga diri maneh. Ngawiwirangkeun nami kaharuman kaluargi Koswa salaku lurah di lembur wangsit ieu teh duh banget Yusti. Kocap Bukarmi nu oge sami nuju ngedalkeun kakacewaan ka Yusti dina harita para mitra. Sakali deui Yusti nyuhun pangampurana ka ibu sareng ka bapa. Rumaos ngalampahan kasalahan, bujeng bade langkung ngalakonan kasalahan. Moal bade Yusti ingat jeung nangkis pami bapa atanapi ibu oge bade nyacak ngawalang-walang kana badan Yusti. Mun upami tiasa ngubaran kana kawirang bapa sang ibu oge tiasa tetep nanjerkeun kanggo kawangyanana nami kaluargi. Asal hiji pamenta Yusti bapa. Ulah nita Yusti kedah ngagugurkeun ieu jabang bayi nu nuju dina rahim Yusti. Sabab Yusti ngaraos geus dosa ageung komo mun kudu milampah deui kasalahan moal kabanding ku sagala kasayan kangge ngumbah eta dosa iwal ti bakalna maot kumawa kanistaan dosa nu banget dibendu ku pangeran pa. Tembal Yusti ka bapa ibuna anu memang katawis dina nuju kayaan wirang kulampah dirina para mitra. Cilaka maneh geus ngartieun istuning naon anu dipilampah maneh teh rumaos salah. Tapi maneh malah ngelek teh kasabaran indung jeung bapa. Nu neundeun hareupan ka maneh salaku anak hiji-hijina. Nanging cimata maneh sakali deui moal janten kawelas kami pikeun robah tina kumaha carana ieu kahormatan jeung kadudukan bapa. Anu ayeuna salaku lurah di ieu lembur nu diseraban ku dulur batur kapunjul pangboga buncir leuit loba duit kudu wirang nanggung kasalahan maneh salaku anak nu geus di luar wates. Ku kituna geura pilih ku maneh hiji di antawis dua pilihan. Dek nurut ka kolot pikeun ngagugurkeun kana eta kandungan mumpung masih nincak kana 2 jalan bulanan. Nu mana batur masih teu acan terang yen maneh teh nuju ngandung. Atanapi maneh indit ti ieu imah jeung ulah wantun deui ngakon ka bapa sareng ka ibu salaku kolot maneh. Sok geura pilih ku maneh Yusti. Pakoswa ku tega jeung tegesna mere pilihan ka Yusti nu nuju di hakimanana di peuting harita para mitra. Ampun bapa, ampun ibu. Nah bapa sareng ibu teu pisan karunyan ingal Yusti anu nuju balangsak bingung kieu. Malah dening maksa-maksa bade langkung-langkung tega ka Yusti ku teu pisan masian pilihan nu langkung saya iwal ti 2 pilihan tadi Pak. Walon Yusti ku pinuh rembay cipano nandangan kalara nasib nu dibendrong ku lampah jeung pilampahan kolotna para mitra. Ulah deui loba pikiran Yusti. Kami lain tega sakali deui emak oge nya. Jeung bapa oge lain teu nyaah ka Yusti salaku anak lain. Nanging kami menta geura putuskeun salaresna tina pilihan bapa maneh tadi. Sabab ibu oge teu palai nanggung wirang dina kayaan darajat kaluargi urang kiwari nu nuju dina pinunjul puji jeung sohor ngadadak ragrag ku alatan kelakuan maneh. Nu salaku anak tapi geus wantun ngawiwirang kolot. Nyai Karmi tepegat ganti silih gentos dina mikul nafsu nu dirasa ku dirina nepikeun kanutup rasa nu kedahna sadar asih jeung bela pikeun ka anak khususna dina kayaan kiwari para mitra. Sanaos teu dianggap deui anak ku ibu sareng bapa wios kene Yusti nu tetep nganggap ku ayana ibu sareng bapa salaku kolot ting bating Yusti kedah ngagugurkeun kana ieu jabang bayi nu teu gaduh salah nanaon Bu. Berarti pami kitu maneh milih indi ti bumi ieu teh Yusti. Geura tong loba deui ucap carita. Gat ayeuna beresan kana baju maneh. Mana nu dek bawa ku maneh?
Ulah wani sia teh deui di balik ka imah. Pakoswa beuki munjuk dina nafsu rumaos asa katantang ku keukeuhna Yusti nu dek ngabelaan jabang bayi nu dikandungna. Cek apa? Yusti bujang kapikiran bade mantuna acuk anu loba. Dumukkeun saukur kapikiran tunggul nu parentul dina salonjorna awak nu geus teu daya harapanana. Rumaos bapak sareng ibu malah nepi ka teu disangka sakitu luasna ka Yusti. Tega kedah masihan pilihan nu teu pisan aya sanyana pikeun Yusti ayeuna teh kedah milih nu langkung sae timbating dua pilihan tadi. Keun we acuk mah saukur hiji nu diangge. Sabab tujuan ge teuing bade ka mana jeung ka manana asa poek langkah pikeun ngalengkahkeun ieu suku Pak. Walon Yusti nunuju Tunggara dina nampi nasib nu banget teu mela kana paraosan manahna para mitra. Sok pami kitu mah. Mangga ayeuna keneh ku bapa dibukakeun panto. Pikeun indit maneh ti ieu mah. Dek ka mana jeung ka mana ge bapa jeung ibu moal dek padoli kayaan maneh. Sabab kaputusan Yusti nu geus nangtoskeun kana ieu tindakan. Jeung hiji deui, ulah wantun maneh nepi mampir ka dulur bapa di mana wae ayana. Kitu oge ulah deui wani mampir ka saha wae dulur ibu ulah. Sabab ibu era boga anak kawas maneh Yusti. Tembal pipilueun Nyai Karmi ka Yusti nu saukur ceurik Tunggara ngarasa lara jeung teu daya kitu kayaanana para mitra. Moal bu, moal bapak, moal ibu. Yusti istuning bakal medar jauh. Moal mampir komo ngalengkahkeun ka dulur bapa jeung ibu. Istuning Yusti bade nuturkeun lampah we nu teuing duka ka mana bakal srogna. Gini ayeuna. Indit. Harita Tunggara nu jadi lara katampi sanyana ka Yusti nu geus ngarasa salah sagala rupina. Pikiranana poek mongkleng teu parai aya cahaya bade nyanggrok ka mana jeung di mana pikeun ayeuna anjeunna muntang iwal saukur nuturkeun indung suku nu teu puguh bade ka mana. Ih neng nongnya para mitra. Hapunten dongengna ka bujeng neng nong. Insyaallah urang lajengkeun deui kana seri kalima. Kukituna simkuring nada dihapunten kana sabudaya kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.